Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia, arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sampeun katindin urang teng hanca carita Aji Batara Karang. Naskah carita karangan Triksa kiwari baris ditaratas dina bagian anu ka-11. Sakumaha anu parato dipaluruh dina bagian anu ka-10 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kabagatuan cijina bangsa medarkin kaayaan alam pasosore dina ujaring ieu carita. Khususna ka Mang Uca anu harita mulang tas di Gunung Payung. Nepangan Aki Wardani. Mangsa alam pasosore dina ujaring ieu carita. Kasugri para wargi, lilana lalampahan di jalan Mang Uca teka catur, urang kocapkeun geus tepi deui wae kalemburna. Mang Uca nu mawa ubar rusuhan muruk ka imah, ti malire kana kacape. Kasampak teh di imah ngan aya bojona nu katelah birukmi jeung nyerudita anu keur humarurung. Eueuh nu maturan peuting eta mah. Nempok kitu teh ngahalasa nya mah, asa diiwakeun ku balarea. Peda eta anakna nandangan kasakit aneh. Nempok kitu Mang Uca pok harita. Kumaha budak teh mak? Asa beda teh sasari. Cik Mang Uca bari jengjung nangtung deukeut lawang. Meloh we ka nyerudita anu bangun ripuh. Teu malire kanu datang. Anger wae Bapak, eueuh pisan lobana budak teh jiga mending sote jiga nawungkul bakat kulungse meureunnan. Geus teu daek ngomong-ngomong acan aya mah komo. Nyakeun we mak, sing sabar we heulaanan cik cobaan ieu ubar yeuh ti Aki Wardani inumkeun. Sawareh ulaskeun kana tarang, ceuceuhkeun kana mun-munan. Ari sesana campur jeung cai sabaskom, terus mandikeun. Ceuk Mang Uca bari sok mikeun botol ka bojona.
Harita teh Birukmi ngahulang we red kana botol red kanu gering. Bingung ngelaksanakinana. Sabab tangtu meureun metakeun ubar teh kudu kumanehna. Da Nyi Rudita mah moal bisaeun. Mangkaning Birukmi geus teu kuat ngambeu bau awakna da puguh beuki dieu teh kalah beuki banget. Malahan nu tadina ukur 1 meter teh ayeuna mah 2 meter oge geus kaambeu matak sebel. Ayo jalankeun lain ngahulang susuganan si Nyai Cager. Pek wayahna ku sorangan paparek maneh heula bisi keburu burit manten. Birukmi teu loba omong. Najan singgah ge kapaksa ngajalankeun eta papatah. Mimitina cai ubar teh diwadahan kana cangkir terus diwadahan deui kana boboko anu make gagang. Sor dibikeun ka anakna. Nyai, ieu cai ubar inum yeuh. Pokna Birukmi meninggal ngis. Dah letik mah teu tega mere nginum ku cara kitu. Tapi teu bisa majar kumaha da puguh geus kitu kajadianana. Nyi Rudita teu nembal, ret kana ubar terus maksakeun cengkat. Mulikeun kati papereket hayang nyokot cai sasangkir ge. Bakat ku eueuh tanaga meureun. Regot diinum ku lapes beak tanaga, cangkir ngagoler gigireun sirah. Caina bahe sawareh kana bantal. Sing kuat Nyai, aking. Cek indungna Cipanon mah ngembeng nempokkeun anakna kitu teh. Ku Birukmi geus kaharti tangtu anakna beak tanaga. Ari Nyi Rudita teu nembalan ukur ngahegak we bari jeung carina kedak. Birukmi nyayagikeun cai ubar teh kana cangkir. Ieu mah make sapu tangan da keur nyeuceuhan tarang jeung embun-embunan nu jadi anak. Sor atuh make gagang cara tadi. Tapi ku Rudita diantep teu dipalire lantaran leungeunna leuleus teh tangan pangawasa. Wayahna Nyai sing kuat, ieu cai ubar teh uraskeun hatarang. Sarta ceuceuhkeun kana embun-embunan Nyai. Leles mah. Eueuh tanaga. Tembal Nyi Rudita berjing ngareret. Ambekan ngahegak beungeut pias koneas. Tapi lila-lila mah Nyi Rudita maksakeun maneh kopar sapu tangan. Terus diceuceuhkeun kana embun-embunan. Sakumaha ceuk papatah indungna. Atuh sirahna teh meuli bucis baceuh. Malah anggel ge cipruk tapi teu dirasa, dah hayang cagel. Ubar aya keneh sesana mahi keur nyampuran cai mandikeun. Tapi Birukmi bingung ngamandianana. Da keukeuh manehna kudu mantuan. Tungtungna mah Birukmi teh ngabacreuk we ngahulang seunggah deuk ngajalankeunana. Nempo indungna ngahulang pok Rudita ngomong lalaunan meh-mehan teu kadenge. Mak, ulah kapalang. Hiap cai teh kadiekeun. Ku abdi rek dipake mani. Hayang buru-buru cager. Nyarek bisa Nyai, da meureunana hese. Sabisa-bisa we mak. Keun bae satungtung bisa keneh usik mah. Abdi moal oleh-oleh usaha. Dayang cager deui cara sasari. Heug atuh Nyai heug. Birukmi ngawadahan cai kana baskom. Terus dicampuran ku cai tina botol teh. Sanggeus kitu disurungkeun lalaunan dideukeutkeun ka anakna. Tapi henteu ditepikeun, ngahaja ngarah jauh tina kasur. Harita Nyi Rudita ngaguliti kalaunan ngadeuketan baskom. Sanggeus aya gigireun lalaunan ngarawel sisiu. Wur-wur manjurkeun cai kana awakna. Sabisa-bisa we supaya kabanjur kabeh tina sirah parat kana dampa suku. Teu wudu hese pisan da meuli bebergeg jeung ngahegak. Kawan tu tanaga ngan saeutik teu bisa cengkat-cengkat acan. Sasat menik bari jeung ngagorer. Nempok kitu Birukmi teu kuat neuteup watir ku jadi anak. Manehna lain teu hayang miara tapi teu kuat ku bauna awak menjadi anak. Mun seug dipaksakeun bisi katur lengan,
nambahan pibalayeun. Tawudu hese pisan da meniti bebergek, nyak nu ahina perjuangan nyerudita kahontal. Cai sabaskom beak dipake manjuran awakna. Baraseuh jeung pakaian-pakaianana. Rudita ngahegak awakna ngadeg-deg bakat kutris ngageter kabulusan. Numa, tulungan tiris. Cek Rudita ngadeg-deg, gadok menikeun kan roktok. Birukmi buru-buru lu ngalungkeun andu ka anakna sakalian we jeung baju katut samping keresalin. Palebah dieu Rudita bajoang deui bae. Sabab hayang ngalaan baju oge kacidak pisan hesena. Mana komo ngalaan baju basih leuwih hese sabab rapet kana kulit. Tapi aneh, tanaga Rudita nungtutan puli deui. Beuki lila beuki teteg. Barang geus anggeus make baju jeung samping korejat Rudita teh hudang. Cangker secara sasari. Kuat hudang kalawan gampang. Atuh meniti serikna surak Birukmi teh atoh nempo anakna jag-jag deui. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhun Gusti nuhun. Baja temenan Nyai gelis geuningan wisi sahudang ayeuna mah. Cek Birukmi nolonyong arek ngarontok tina awahing ku bunga, tapi heo ngambu bau hanyir nu kacida bangetna. Muni asa kaseseup kabeh ku irungna. Lengah kulapes. Gebru Birukmi rubuh. Teu kuat nangtung-nangtung acan. Mah kunaon? Cek Rudita leuwas. Manehna arek muru tapi ras inget. Pangna indungna kitu teh tantu teu kuateun ngambeu bau awakna. Rudita gancang ngejat ngajauhan ka indungna. Gek Rudita diuk dina kasur. Bari jeung memener bantal anu baseuh. Lung kasisi terus ngahulang jiga nu samar polah. Wargi-wargi mandiri alom masih sasarangan sareng mang. Sabot kitu reket pantu muka bus Mang Uca ka jero. Baranggok celohok bengong nepo bojo na nyuuh kana palupuh bangun ripuh. Dipelong ku anakna anu geus bisa diuk. Nyai, ai emak kunaon? Bapak, mata kuatir mate atoh ngeunana nempo abdi geus bisa diuk. Rek ngarontok tina mah. Tapi kalah ngalengak terus nyuuh jiga keracunan. Teu kuateun ku bauna meureuh anak king. Da kitu pangna tega ngajauhan teh lain teh nyaah kana jadi anak. Tapi sieun kitu tah kenaekeun sing sabar sing sabar. Ceuk Mang Uca terus nyampaikeun andu ka tambang anu nganteng dia tihang kana sisiku. Sanggeus kitu mah atuh ngadeukeutan ka Birukmi dicengkat dina launan, dibawa kanu anggang. Kira-kira aya meureun 4 meteran tinggi Rudita. Terus digorerkeun dina samak sahilai. Bari jeung dirancetan pelebah pundukna. Berkes, Birukmi bersin berai bentak berjeng ngambekan meningah hega. Kunaon, Mak? Ya Allah Gusti, Maha Agung kasakit naon nyiksa ka si Nyai teh. Asa kabina-bina teuing. Nika teu meunang padeukeut jeung kolot. Cek Birukmi berjeng neuteub ka anakna nu harita keur diuk berjeng cari nakdak. Ti korok nyelak ku picarikeun namun teu kuat nahan mah hayang cirik jejaritan. Wayahna sing sabar, Mak. Kon bae da geus kieu buktina ayeuna mah geus we sing tatag hate tu geuning. Si Nyai geus aya robahna. Tetela omongan Aki Wardani teh teu nyalahan, Mak.
Ari nyeri jeung rungse mah bakal tereh cager cenah anu sarupa rada hese teh. Nyaan bukti teh ngobodo tah aki-aki teh sakti. Ceuk Mang Uca. Hatena ngerasa bagja lantaran harita mah tarekah teh aya tapakna. Rudita kuat cengkat sarta kuatin diuk kalayan teteg. Awak teh nyeri cara nu tadi. Panjana kuring mah cager we jeung bau-bauna. Nu matak rek dirontok bakat ku atoh tadi nama ari pek teh alah. Kieu teh mah kitu deui kahidap anaking. Bapa rek ngomong kasarea urang badami kalayan bruk-brak meupeng salse jeung tumanina. Moal anu nyahun batur mah da ayeuna geus maju ka peuting, batur mah geus rek sarare beureun burit kieu mah. Pek atuh rek badami naon kumaha Bapak? Kieu ieu teh mah oge nyai. Bapa teh geus asak badami jeung Aki Wardani neangan tarekah pikeun nyageurkeun kasakit hidup. Tapi teteh berat matak sedih jeung ngalangsa mun teu hayang cager mah asana teh hoream ngajalankeunana. Ya kumaha kitu Bapak? Kieu nyai. Kasakit nu sarupa hese pisan dicageurkeunana, malah lamun kurang-kurangna milik mah asa ipis harepan kana cager deui. Sabab lantaran geus sakulit sadaging jeung hidup. Tapi bapa teh terus ngadesek ka Aki Wardani heuh sangkan ditulungan da mustahil aya kasakit nu eueuh ubarna mah. Sabab ceuk palebe oge Allah teh nurunkeun kasakit di barengan jeung piubareunana. Amun hayang nginum cinta jangkrik reang patembara jeung baturna bangkong milu newo-newo jiga anu nyurahkan milu bunga pedah eta jiga anu nyaksian nyirulit tak bisa hudang deui. Sarengkeun Mang Uca harita teh pok ngomong bari jeung rutret ka anak jeung pamajikanana. Kieu nyai. Kasakit nu sarupa hese pisan dicageurkeunana malah mun kurang-kurangna milik baheula saipis harepan kana cager deui. Ari sabab geus sakulit sadaging jeung hidup. Tapi bapa teh terus ngadesek ka Aki Wardani heuh sangka ditulungan da mustahil aya kasakit nu ubarna. Sabab ceuk bapa lebege geuningan Allah teh nurunkeun kasakit di barengan ku piubareunana. Jadi jelas kewajiban urang teh kudu giat nyangan eta ubar tah kulantaran kitu. Bapa ngadesek ka Aki Wardani nya nu ahina meunang bong-bolongan. Aya jalan keur ngubaran si nyai ngan matak ngeles, matak susah milampahna. Nu matak ayeuna ngajak badami ge urang musyawarah, urang mupakat sarerea. Ngerah mupakat kitu maksud teh. Kumaha atuh ngubaranana Bapak? Nya kumaha atuh ngubaranana Bapak pek atuh terangkeun. Kieu mah. Mun si nyai hayang cager urang salaku kolotna kudu ikhlas, kudu kuat batin, kuat hate. Sabab jalana ngan sarupa si nyai teh kudu ditunda di tengah leuweung luang liwung nu jauh ti lembur anggang ka desa. Ngarah teu kagiridi ku jalma rea, tah kitu carana teh. Kumaha? Leng atuh Birukmi jeung Nyi Rudita ngahuleng. Asa teu percaya kana eta omongan Mang Uca. Da asa teu kaharti kupikir teu kahonta ku akal. Sajongjongan mah jarempe we Birukmi jeung Rudita teh. Eueuh nu ngomong jiga nu ngalengekeun salajangkrik nu reang di sarada. Susah cekengge nyai oge mah da saha anu rek tega atuh micen anak ka tengah leuweung atuh sarua we jeung nyilakakeun. Tapi da kitu cek Aki Wardani teh pituduh nu gaib cenah.
Mustahil lamun nu gaib rek nyilakakeun onaman ka urang. Tangtuna ge dibarengan ku tanggung jawab. Nya eueuh jalan sejen kitu Bapak. Eueuh jalan sejen salian teu kitu. Mun Pak, ngasa kasida-sida teuing eta mah. Ku Bapak oge ditanyakeun ka Ki Wardani teh mah oge nyai. Tapi jawabna eta teh cara nu panghade-hadena. Sababna jan syariatna miceun si nyai hakikatna mah miceun nu bau teh. Ari pangna dipiceun ka leuweung. Anu bae eta bakal kaserep cenah bau teh atawa kaseuseuk ku daunan kasidap ku hawa leuweung. Kitu maksudna mah. Kaharti seutik atuh tapi kumaha atuh ari si nyai. Apaan boro-boro ning di jero leuweung. Cicing di mah oge sakitu mah tak kuatirna komo di tengah leuweung luang liwung loba pibahayaeun. Da saya nama sa ayamna oge di leuweung. Langi-langi wae mah moal eueuh. Kumaha lamun si nyai dirontok maung meureunna kumaha? Nya kitu pikir Bapak ge mah. Allah Robi tapi kumaha atuh dangan hiji-hijina jalan disebut bakal hasil mama. Tapi eta mah kali mikiran we. Nah harek dijalankeun atawa moal da Ki Wardani oge ngan ukur mere pituduh. Mun percaya prak jalankeun cenah mun henteu mah teu nanaon. Ngan Aki Wardani teu sanggup ngubaran nu sarupa mah. Tah kitu. Kumaha tuh nyai? Da geuning ubar teh eta mah lahuta. Kudu ngorbankeun jiwa jeung raga sasat kudu miceun maneh meureunan. Cik Birukmi bari jeung neuteuk ka anakna. Nyi Rudita teu nimbalan. Manehna bingung pikeun ngajawabna. Lantaran teu kabayangkeun kumaha nalangsana hirup di tengah leuweung nu jauh ka ditu ka dieu. Sadengkeun cicing di imah ge geuning nu sakitu gegekna ku pangisi lembur. Nu nempo teh ukur ngalol tina panto atawa na janela. Mana komo mun aya di leuweung meureun nu nempo teh ukur oa we jeung monyet. Jeung deui pibahayaeun teu kurang-kurang oray teh ajag teh maung jeung rara deui. Kulantaran anak jeung pamajikan ting haru lengpok deui Mang Uca harita teh. Ayeuna mah kieu atuh. Pek parikiran heula mun geus kapikir urang jalankeun. Nah mana nu rek dipake nah neangan ubar anu sejen atawa ngajalankeun papatah ti Aki Wardani. Ceuk Mang Uca mere putusan teu tega nempo anakna anu keur gering kudu mikiran hal eta. Tah bener kitu we cenah Bapak. Urang teangan heula we jalan sejen. Lamun geus teu aya deui jalan sejen, nya eta mah urang lahaola we atuh. Tah kitu we. Geus hidup mah ulah loba pikiran nyai nya. Keun aku Bapak oge moal diantep tangtu teangan jalan sejen anu leuwih kaharati jeung teu berat teuing migawena. Pek dasar eta mah yeuh. Sing tibranya sing tentrem hate ngarah tereh jagjag. Ceuk Mang Uca ka anakna. Atuh Nyi Rudita teh teu ngomong deui. Keur mah eukeur kacida tunduhna. Katurug-turug asa lieur ngadengekeun omongan bapana. Bete pupuguh make derek miceun anu gering ka tengah leuweung. Tapi Rudita taloba omong goledag ngagoleureub peureum. Bari jeung mikiran nasib. Da tetep lamunan mah hese pisan dileungitkeunana. Tapi lila kulila mah teu inget kana naon. Nyi Rudita reup sare tibra jiga nu geus waras pisan. Ari Mang Uca jeung Birukmi masih keneh ngajaran tual we bari jeung ngobrol launan. Sieun ngagandengan kanu gering. Lain bapana cik atuh. Pikiran sakali deui. Nakamana nya menta tulung atuh da teu tega ari kudu miceun anak ka leuweung mah. Sarua we jeung marabkeun ka sato galak. Ai si emak. Ada bapak ge lain rek tega miceun anak atuh. Komo par anak ulangan hiji-hiji na kumaha atuh da kitu syaratna deuleu. Ada mah pikiran we heula. Bari jeung neangan jalan sejen leuwih hade. Nya bener. Kitu we ngan sabisa-bisa mah kudu manggih jalan sejen Bapak. Papatah ti Aki saha? Wardani. Papatah ti Aki Wardani mah ulah dijalankeun watir ah. Jeung kudu dipikir 2 kali we rek saha atuh nu nganterkeunana. Apaan moal daekeun da sakitu bauna geuning awak anak urang teh. Nya bener kitu. Aduh Gusti kuloba pisan halanganana. Gusti Allah nyaga suatu ayeuna mah teu kudu susah-susah. Pek dasar eta. Mumpung si Nyai Tibra
teh kudu ngamitan meureun ayeuna mah ya Bapak ge. Cara yang turun ya. Jempe Mang Uca jeung Birukmi pating goredag dina kasur anu diamparkeun di pojok deket dapur. Anggangna kira-kira 3 meter ti tempatna sare Nyirudita. Peuting eta jiga-jiga rek manjang pika bungahin teh. Lantaran Nyirudita teu kadenge humarurung. Anu biasana sok aduh-aduhan teh ayeuna mah jempe. Sarena tibra bangun nikmat. Atuh indung bapana ge kabawakeun tibra. Dage sauraha peuting kurang sare. Harita mah jigana teh teu usik-usik kawas meunang bebeutkeun bae. Jabade pependek ku angin peuting ngahiliwir tiis. Anu pating selusup pra conggang-conggang jeung sela-sela bilik anu carang. Kasugi para wargi, panjangna alam peuting dina ujaring ieu carita ti kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam isukna. Nyirudita bener-bener aya perubahan. Awakna anu nyareri teh geus cager, sarta aya tanagaan deui. Ari sakalieun hudang mah teu kudu susah teuing. Atuh sajabana ti kitu geus bisa turun kaburuan, teu kudu ngarisikeun indung jeung bapakna. Atuh teu matak heran, Mang Uca jeung Birukmi atoheun pisan, sarta kanal kapercayaan ka Aki Wardani. Hal ieu teu timbul rasa percaya anu cukup kuat, yen papatah Aki Wardani ngeunaan kasakit nu sarupa deui pasti bener, kitu ceuk anggapan indung bapakna. Atuh nu tadina aya niat rek neangan cara sejen teh ayeuna mah melempem deui. Malah mah jadi buleud kayakinan kuat patekadan. Yen ku jalan ngalaksanakeun papatah Aki Wardani, tangtu bakal leuwih nguntungkeun. Dumasar kana hal eta pok Mang Uca. Ma, omongan Aki Wardani teh tetela matih jeung aya nyatana nya. Tuh tempo si Nyai geus bisa turun sorangan kaburuan sakalian miceun mah teu hese kolot. Jigana bae papatahna oge moal beda jeung kitu. Tangtu matih jeung bakal jadi kanyataan bener ma. Nya jigana bener omongan Aki Wardani teh bapak kumaha atuh. Teu kumaha. Mun si Nyaina sanggupeun mah urang jalankeun papatah Aki Wardani teh. Urang anturkeun ka leuweung. Ka leuweung teh ka leuweung mana atuh? Nu deukeut pokona mah asal leuweung we. Ih, apaan cek Aki Wardani ge ulah kagiri ku batur lain. Jadi kudu jauh sakalian ngadah teh cager. Nya tagekeun urang badamian we si Nyaina. Sanggeus meakeun cai kopi jung Mang Uca nangtung. Nyamperkeun ka Nyirudita nu harita keur ngadaweung dina kursi ditepas. Panon melong kosong kanu jauh. Nganteur katineung nyawang lampah nu katukang jiga anu jararauh panenengan. Nyai, Nireuwas bapak. ulah ngalamun teuing cu, sing berag ngadah tereh jag-jag. Ceuk Mang Uca ngomongna bari geek diuk pajauh jeung anakna. Atuh mending ngarahuh Rudita teh. Ka bapa ukur ngareret ku juru panon. Teu ngalamun kumaha tuh pak. Sabab abdi teh asa jadi jelema pangsiana. Menikah teh kira-kira diberi cobaan teh tepikeun ka ngalaman pada ngajauhan ku batur. Malah indung bapak sorangan ge teu daek deukeut. Nyai, sing sabar tawakal we, sing ikhlas terima coba terima kawasa. Apan cek katerangan anu jentrekeun ku bapa lebege. Jalma teh kabeh oge teu leupas tina cobaan nu datangna ti Allah. Ari cobaan eta loba rupana geulis. Aya nu dicoba ku kasakit,
aya anu dicoba ku kasangsaraan, aya oge anu dicoba ku kasenangan. Tah ku ayana eta cocoba, naha urang teh bakat tetep iman ka Allah atawa rek mengpada tina wet anu geus ditangtukeun. Tah kulantaran kitu hidup mah anak bapa ulah sok ara subaha. Tarima we kalayan kaikhlasan, muga-muga eta cocoba teh sing tereh lekasan, dari ikhtiar mah kurang kumaha bapa teh geus beak dengkak. Karti eta ge Pak, tapi abdi heran, nya kasakit naon atuh nu kieu teh? Nah nya kasakit nujuana ti pangeran atawa Is, ulah sok ngerasa mang nyai. Hirup jeung huripna manusia aya nu ngatur. Bagjana, cilakana, umurna, jodona, rezekina jeung sagarupana geus ditangtukeun sarta diatur ku Allah. Ngan jalana tang tuwe moal sarua. Da loba jalana li ibarat jelema anu maot. Jalana maot teh teu sarua aya nu geuring heula, aya nu cilaka heula, aya dipaehan ku batur ku sasamana jeung rea-rea deui. Tapi parandene kitu jalana beda-beda tetep eta teh geus aya katentuan ti Maha Kawasa geus dipincukan ti ajarina tak kitu cu. terus kudu kumaha sangkan urang bebas tina eta cocoba Bapak? Bapa keur ikhtiar metakeun akal tarekah. Malah maena ge heuh ngahajang ngadeukeutan ka hidup teh naon dimaksud teh rek ngabadamikeun masalah ieu. Ngarah tereh beres, tereh cager sabihara-bihari. Nah kumaha atuh Pak? Nah kudu kumaha atuh? Kieu gelis anaking. Sabada ku bapa di pikiran sarta jenyepan kalayan apik dipapai dirasa-rasa dibulak-balik tetela. Cariosan Aki Wardani teh aya khasiatna kitu deui jampena beuneu sebutkeun mati geuning tuh. Ha ieu teh lain babaledogan tapi dumasara kana kanyataan anu ayeuna kalaman ku hidup sorangan. Coba we pikir kamari mapan hidup teh borok-boroning bisa diuk ditepas sakalian usik oge kudu bae humarurung. Malah tampolana mah teu kuat malik-malik acan. Terus kamari bapa nyieun ubar kalemur payung geuningan dibere cai ku Aki Wardani kasiatna kumaha. Tuh, apan geus kasaksi ku bapa karasa ku hidup cik. Kumaha rasana cu? Apa kona mah seger jeung matak nikmat teh Bapak? Kasugri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana teu hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.